Ini berangsi. Yakin emang di beberapa tukang ngerong sih. Garing. Aduh. Itu mau kemana? Aduh. Teka tuh kuma iya. Aduh. Nya geus dieu kula diuk. Dia di jelo eta. Si baru. Aduh. Iya, eta baru ieu. Geus 6 ka 6 di si kuma. Ba age ba. Al. Adik. Kan saya udah. Kang. Kan dia mah adik. Henteu, kumaha deh? Nuwa. Ieu kan di. Lu balik ka imahna. Mun balik mah pulih mah. Terus telepon teh. Dah, yang maaf, apa dia pas deh. Kalau burung, kemudian aku capek-capek, nyangan kena kerak, burung perabot gua, kerak di PHP, kalau burung. Hop kumaha ieu? Kuma cicing sih yo. Aduh. Kumaha sih ngabitian? Cicing sih yo. Aduh. Kumaha ieu jalma teh Asih. Kuma siang kuma. Ini. Ieu si jalma teh mau kumaha kudu ngabiti bae. Gandeng saya berbacot na bae. Ini keur kumaanan deh. Mah terus iya saeutik ke. Duh, geus cicing deh. Aya namanya hom mana sikap dede berubah ge. Yakin demi Allah. Gandeng sih. Hidi esutkeun. Ulah sok main hakim sorangan. Kali diomongkeun heula be ka bener. Ngomong kunaon deh. Geus nyaho ayeuna mah. Nyaho kumaha? Geus nos aka ditu aya rek nyieun masalah mah. Ning dede mah malah ngusir sih. Oh, jadi dede leuwih milih budak ieu. Geus ka ditu balik. Oke. Nanti balik. Awas. Kak, beudiuk heula. Ya,
Biar kak. Aduh, Ih kak, nyeri ho. geus nok teu mak mah ya tak nok sugun aku mak. Ih waras, geus kadi ke bisi infeksi. Entah ulah geus. Geus nyanok kakak balik kira tuh mak mah kakak Ih ge. halaun, kak eta satik dipira. Entah geus cukup. Makasihnya. Maaf gara-gara kakak nok jadi paseha. Ih malah ge abdi kami minta maaf gara-gara abdi kakak jadi dan gitu. Geus itu mak mah ya nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih kak, lanjut nggak? Untuk variasi. Itu aktif. Baru berapa teleponan tadi ke nyawa sih? Dan kali aku yakin saya sih tastin di si di tangan di dinding di eueuh mending mun HP na aktif. Atas teh dia ingat pira. Saya sih kunaon ah? Itu kunaon yan? Tekuna naon sampai amburasut gitu banget nah. Pira tas teh dia enggak. Tas di pitiannya sih ya? Henteu. Wah, tentu. Harap dia. Tolong. Harap ada kan tak kapas nu. Nangis par. Dibitan ku sih. Teu. Ya. Jangan si kanda. Tayo kali. Masih kak. Kumakuman yang naon kapas. Terus kain bekain. Oh. Oh. Kuma. Peta. Sekali kita baik. Oh, dah apa tahu? Ya, ibu ayah nanda. Oh, Bagus. ini ada kering game. Game yang ngekos game bang bener sih ya. Aduh. Tadi yuk. Ulah bangetan. Itu cuci. Aduh, Kuma mau sana lebay ujung laki-laki lebay. rindah ih. Ya, Dek. Keren di Lebona. Saya kada ya nyokot paketan. Saya tuh nilu si Irgi aja. Ih, besok kan ada series ya, enak sih. Sok neangan badur panai nama. Ulah kata jas ya mah. Dak mah deh. Misi langsing kita imut deui. Waduh, fitnah. Oh, Gusnus ek mana ngerti mah. Dan gondok ya, musir yo. Mailok deh. Biung teu derek syukuran pela disebut imut. Dong, ngomong naon deh. Geus ahna mangkat ke bisi udah kena ngamuk. Kulok. Dek kan gagal deh, ngebrayot. Entar udah wangi. Bela. Udah ceng. Aduh. Perban. Kayak siapa bangetan doi. Dekat di deh. Cing lebay aja.
Aduh, bosanan. Cicing. Aduh, hah, kok payo yo? Aduh, ah, aduh, semua. Aduh. Jangan masalah ya budak. Awas be. Halo. Enon bos. Halo. Ayo tugas ya jang sia. Jadi lebih wa aing. Oke siap. Oke. Itu nyawa keur berurusan jeung sa. Mantep pai siapa. Aku masih mana kudu abdi ujung mau ngarasakeun dan kieu. Hese ai boga bebene pugalan. Jadina asa merasa bersalah kieu ka kakaal. Pangheulana ku Om, ayeuna ku si Aa. Ih, dah heueuh wa. Padahal mah kakak Aldi mah jalan mana baik. Geus tacan deh. Sudah deui. Aduh. Aduh. Tah sih hanya bener ayeuna. Beda HP tadi mah teu fokus. Aduh, biang dak mah teu bener. Kumaha rada teu agak penting ayeuna sih. Rada masanana. Boleh. Kada masanana. Aduh. Anu teh sih empan ieu ge. Keur mah nambah aura sih ah. Jeung artis aya di buat mah. Oh, artisan udah gugut ke si Jarjit jeung pocong mumun. Suka. Udah rukan jeung pocong. Aduh. Enggak sih ya. Sama burung. Doh, aduh pisan wa. Kusin gelempang ka dieu. Asa rampek pe ayeuna ah. Garing, mabelah. Ya Allah. Jadi teh bae. Di atas ti dia hingga pira. Kunaon? Wah.
Soe.